berhasil Haji. Aduh Bapak Haji Asep. Wow. Ayah ciao. Nah gitu atuh. Mami Sintau. Kemana mah hiji we? Oh, Jawab. Kemana mah hiji mah jelas. Di waktu ka waktu ti dinten ka dinten kaayaan negara acara Padang beki dia beki kasohor nyata rajana raja Kakasih Wiramanik anu raja berehan walasan asihan nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem atuh ngadak-ngadak seueur warga negara Astina anu pinah jadi warga negara ajar Padang. Hampir anu saket ka ieu wewengkon sadayana ngalih jadi warga negara ajar Padang. Di mana ka mana margi karaos jadi pamimpinna memang deket jeung rakyat butuh rakyat dicumponan ku ye Prabu anu Wiramani. Gajojo ka mana-mana ieu karaton nagara ajar Padang. Ieu ge. Kalabat ieu aya dua jalmi anu bade ngiring damel ka ieu ajar Padang. Nyaeta Astrajinga sareng Dawala anu bade pinah warga negara maklum di Astina nuju konflik antara Pandawa sareng Kurawa atuh ya Astrajinga jeung Dawala bade pinah warga negara ka ieu ajar Padang. Natamu ya Astrajinga sareng Dawala kalarasan prajurit tinggal atuh prajurit ngahalangan Astrajinga sareng Dawala. Pangapunten Glan, saha ieu kaula bade laporan. Sae mangga. Pangapunten. Aya naon prajurit nguningakeun kulan di luar aya tamu duaan. Ayat tamu duaan deres maksa paling lebet tepang sareng salila aya naon kaperluanana seueur pisan kaperluanana teh seueur pisan sauna teh bade pinah warga negara ciri-cirina kumaha eta jelema anu hiji cirina teh anu hiji mah make iket lagedu buladik beungeutna beureum ceulina ngusur. Ari nuka dua mah aneh irungna teh panjang. Irungna panjang leres. Idin kula eta jelema lebet ka dieu. Diwidian oh sae mangga permios. Jadi anu hiji teh beureum ngangge iket. Awakna bau solokan. Bau. Wah, pasti si eta. Permios. Wah. Awakna bau limbah pabrik. Apa kaula ciri-cirina mah? Apal anjeun. Tuang Putralin bener. Lain tiasa ka dieu apan digero dina hate kaula hatena cenah ka dieu. Oh, baiklah eta. Hebat salira. Walah sono kaula ka Tuang Putra padega eta dua jelema badega tumak tojoskeun nanaonan buka tumakna buka iya sono aing halah sono kasih anom yeuh luar biasa permus-permusna. Jadi itu digero tina mana salira digero tina hate kaula hebat karunya kerma kaula eueuh ayeuna manehna ditungan duaan pangapunten Blan mangalingih ulah naon sok jati heula ka itu era aing heuh punten kulan
Aduh, bau nangis nepi ke dia. Cacakan jelema geus saya. Heeh. Cacak wah jelema geus ngahiek ti jelema teh heuh. Maka pihatur kulan ditarima mang saha salira teh sakedap kulan dupi salira teh kaula teh raja di negara ngaran kaula Prabu Anom Wiramani Gusti Maharaja nepangkeun abdi jelema malarat jami koleh-koleh cok timbalan mangalingi dupi nu pengker ieu teh patih kaula haturan mang hatur nuhun punten ya abdi tumorojog tanpa larapan teu nanaon saha ngaran anjeun upami dipercanten manami abdi teh Dedi Mulyadi ulah Dedi Mulyadi sumuhun di mana abdi ti Perbas ulah urang Perbas jadi ngaran anjeun teh Dedi Mulyadi Dedi nunggu siji tuang putra gede bohong geus siji aduh Gusti Wagung lamun aing boga anake di podarana kalau sarang saha ka dieu lan sarang saha ka dieu sarang pun bojo sarang tuang garwa sumuhun atuna sanes dipiwarang ka dieu garwana sawios pun bojo pirang ka dieu mangga nah ka garwa teh ai namina lan di mana-mana GI tapi bebenten tinu sanes euy kadieuna aduh kadieuna era da wala euy kadieu ya bageur rajana ge Barang-barang dia ditanda maka pihatur kulan oh iya garwana teh lan garwana teh iya garwa naon lan naon je lawit ai naon si laing itu raja teh naros asaha ka kuring naros naon sareng saha ka dieu dulu cekeng teh sarang pun bojo Aisyah nyebut bojo teh ka saha ka aka teu sangka sia bogoh ka aing paingan aing keur sare teh susu digacel ku sia tapi kalepet gara-gara sia nguningakeun bulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna salira teh lanceukna sumuhun dupi salira teh kaula teh nyaeta raja di negara punten kakasih teh ulah ngaran kaula teh Prabu Anom Wiramani uluh ieu teh maharaja laras semah kapihatur maharaja semah kapihatur ditampi nuhun wah Allah Iqbal Gusti nu agung budak gede bohong pisan. Allah ampun. Anya teh ngaran teh Iqbal. Sumohon. Iqbal naon? Iqbal Santosa bulan.
Ieu teh Iqbal kula nami nama Iqbal leres panggilanna Nang. Dagor sia ku aing. Kebuatkeun batur goblok sih teh. Iqbal keruksak gitu. Gusti nu agung nepi ka hawuk ge Tuang Putra Taramani bro. Karunya keun antep ulah picurigaeun atuh cicing. Ulah sesirian wae henteu tuh. Gusti nu agung. Katiga aku salira naon tingali korongna nolol. Aduh. Nepi ka jorok ge Tuang Putra abon. Haripati harewasan wae naon ya. Buat ngomongin aing si goblok dia. Aduh pangabutur centang wae. Laki itu kabatur jelman centang wae. Mangalingih mang si mohon ulan. Bade ngaleueut naon. Tong ngarepotkeun ulan. Bade ci kopi, ci teh, ci susu. Oh ulan. Pantes lama mana Ciherang we nya. Ciherang. Ya upami tiasa mah Cisusu eueuh Ciherang Ciherang. Oh sawios Joko tina gentong. Bejana di dieu teh bala lagur tapi anu peditna ni beulah. Aya wae. Da jelema mah kitu anu bager anu pedit. Nya. Mangacing raos Bang Bulu sae udah. Ari Iqbal teh urang mana? Di Karasak ulan urang Karasak sumuhun ari kawin teh matinya ti Cibintinu nya ageng di Seke Kuda abdi teh ai lamina mah abdi dia di Cibaduyut Gapungkur teh nya abdi teh dagang sepatu naon sepatu kuda. Ai pada melan ayeuna naon ai kawitna mah sekretaris benar bide waduh sekretaris mohon sekretaris naon Karang Taruna nggak dipecat bulan nah teu bisa nulis pokok sekretaris saha nu ngangkatna atuh sia teh aing ge sorangan mah aya titel sekretaris. Oh jadi lamina Cipaduyut sumuhun lah. Ai gaulna mah di Curug Janung abdi jadinya sareng Bapak Haji Asep Wawan. Nya abdi teh didinya. Jadi naon? Kawitna mah jadi kedi abdi teh. Eta teh ngadamelan esen. Ngadamelan esen sumuhun. Ngan teu nyangut wae bulan. Salah esen pare atuh siapa? Ya pogo da esen pare mah engrin goblok atuh teh. Aduh aing boga alo nepi ka kikieuna pun. Nakala sirna jajahan jasana para pahlawan berjuang di peperangan ikhlas ridho bibilasan ikhlas ridho bibilasan lah Hasan Bule Babin Tanjung Sari Kerasa mahat kawasa kumawarna alam dunya mimi heni asil oleh Aya mimi. diwuh ku pangaresana Cep angga Seke Kuda aya. eta teh ridho mantena diantawis esi dunya manusa nu pangmulyana
papasan dio sangkana sabar jeung usaha muna parengna coba dina alam pawenangan aya dina papasangan geranya Kang Anton Abo gitu kudra dipangira Bos Haji Rabu aya Ari kusadaya eta kaalaman tawisna Ibu Haji hirup Haji diatur pemalah rek takabur papasangan teh nyata aya barang aja ngapetingna aya bagja jeung cilaka sadaya kersamanten anu ngawasa alam dunya alam baka mami hajah sinta alam dunya alam baka jauh kenasa adikku boga rasa bahagia sepawan ya aing mami Sinta kudu boga rasa he mami Asi jeung dipiasi mana bahagia sepawan mama Sinta bageur kapayuna sakedapan bahagia sepawan mami Sinta pamasilar kawanan lebihan panyerewedan bahagia sepawan deui jeung batur siriaragaan mami Sinta junjung tinggi kesopanan saderek ngahargaan Kang Anton Abo diwati bangsa bangsa sorangan cinta kanan budaya sang cinta kebangsaan Kang Anton Abo kebangsaan mami yani asolane lekeman bari deraya leganan bari ngadaya tinggi nandangan kariwe Haji Asep Wawan tinggi nandangan kariwe oyong tepang sareng mami Sinta bos Irwan Suryana Mimi Heni Asolole bos Haji Rawu Ibu Haja Hei ayah Sultan harga anu bageun Ibu Haji Neng Wayang anu bageun Junga-junga ngajatna seni ku jalan hati murni bersatuan ulah lali bos Ramli kade kasih kujun sahanunet ngahargaan mang di tendaran zamannya diwati bangsa bangsa sorangan cinta karena kabudayan sami cinta kebangsaan ditolak tali wawancara jeung areana Abah di SJS
Kumaha mah lamun teu mandi mata kejat baba irang Pak Haji Odon kumaha mah lamun teu jadi mata kejat pipikiran ya pipikiran kumadi sadang maheulang geli-geli dina jati kumadi rasa nu melang panutan hate cerik saja roning ati bengah amarwata suta bengah naka giri-giri bengah na ka giri-giri saha anjeun teh sabenerna mang saha mang bade naon datang ka dieu abdi teh kulan jauh di jugjug angang di teang teh puntene ya teh abdi teh ngaririweuh teu naon tadi teh saha nami teh Iqbal leres dangukeun ye bal tuang putra jadi Iqbal geus teh cicing Allah cing kuat aja dolo aing hayang nonyok aing panana kaing sae kumaha kunaon jelema teh cicingiran wae teuing geuleuheun ka akang beureun perlu teuing heuh aya naon anjeun ka dieu abdi teh kulan salarasna mah ti nagara Astina ti nagara Astina sumuhun aya nguping wartos kulan di dieu teh raja berehan raja bagur abdi teh bade ngalih we kulan ngalih pilah warga negara jadi anjeun terek pinah domisili tumuhun kulan manawi katampi boga KTP henteu kulan deudeuh teuing sumuhun ari bapa aya keneh tos maot kulan coba budak doraka goblok teuleum-euleum bapana tos geus atuh kumaha Allah pon bapana teh salira cicing antep jadi bapak maneh teh geus maot parantos maot ulah kunaon maotna digebrus Allah 3 brus karena naon? Karena cubluk. Goblok. Atuh salira bau cici gitu. Allah, iji lemah pun buka budak tapi kaki gitu. Ai pati teh cicinya. Jadi bapak maneh teh mau cimohon lan ulah kitu pamali ya, perlu teuing da eueuh. Jadi maot teh gebrus kana cubluk sumuhun disundrungkeun ku abdi. Naon dosana boga bapak kitu bapana we teh tanggung jawab ka anak. Tamelar kanu jadi anak teh boga bapak ti ulan. Culjeun. Deudeuh teuing muhun ulan ulah kitu ka bapak teh wios geulana bapak abdi. Tos daya ieu. Jadi maot teh kebruskeun kana cubluk sumuhun di kuburna diduruk.
sia goblok sia ka bapak teh kumaha sia teh diduruk sabelah diduruk sabelah kulan tapi hirup keneh teh duka ka mana pun bapak teh oh jadi bener bapak mah teh aya keneh aya kulan ngan duka ka mana da diduruk jadi hideung awakna teh deudeuh teuing nu jadi bapak ulah deudeuh ke bapak abdi kulan antep lah boga bapak ge teh hir teh walahir nya ngeunaheun pun bapak mengadun kabur kulan ti ditu teh ti lemur teh lepas tanggung jawab abdi teh pun bapak teh aya indung jaya abdi teh jadi anak yatim piano yatim piatu kudu cicing kumaha aing mana mama apa yatim piano anjing naon aya yatim piatu teu boga indung bapak aya yatim piano teu boga elektun teu boga grup dangdut untung deukeut jeung Ade Astrid aing heeh Ade Astrid di mana? Baheula tenar ning. Ade Astrid anu mana? Ning. Odading. Ade Lono goblok eta mah. Ade Lono pelaku. Ngobras eta mah. Oh, boho Ade Astrid anu nyanyi teh nyanyi teh. Penyanyi. Gerengseng eta. Heeh. Nya anu kaoyo gitu deh. Are oyo naon deula? Oyo, adina uya. Gua abi atuh eta mah. Ieu teh kumaha kalakah ngobrol. Cumulan. Jadi bapak anjeun teh ninggalkeun abdi ieu teh dibahas wae bapana teh kumaha. Nah, maka ditinggalkeun duka we da bedegong pun bapana ulan. Nya bawa karep sorangan abdi teh dicueulkeun abdi teh upami salira muningga mah abdi teh teu saminggu ieu teh naon teu kararaban sangu abdi teh Palingan kok kapias gitu. deuh teuing jadi saminggu anjeun teu ngadahar sangu henteu ulan ari unggah poe dahar naon liwet we ulan Eta keneh geus. apa liwet teh sangukeun geus kumaha Allah jelema bodoh jelema pelet tungu tong dibahas bapak maneh mah sumun ulah tong dibahas ya yang dibahasnya ge yang utah Untungna geuleuh kanu jadi kolot teh geus tong dibahas wae amak kurun dago kumaha pun bapak teh panginten beger deui nya mah nya beger kumaha da pun bapak mah kitu cecerenen detelenen karaoke wae babari bogoh. pun bapak mah babari bogoh Bari bosan nih. pangneangkeun batu baledog wae Rada jentuk kuret. bayangkeun ku sia iraha ingin ka karaoke Lagu ke pales mundik ding. geus kieu we ulah ngabahas bapak maneh ulan maneh ka dieu terek naon abdi teh bade ngalamar pada melane manawe di pahan tampi ulan jadi anjeun terek ngalamar pagawean sumuhun bisa naon maneh digawe bisa ngarebab henteu ulan Bisa jatrik. bisa ngarit henteu Aduh. bisa ngapel loncangeun ulan bisa naon atuh abdi mah jadi mandor lah dilah Waduh. goblok Manor. pengawas gitu abdi pengawas hampura mang ulan ampura naon di ieu nagara teu ngabutuhkeun jelema nu gede bohong maksudna ulan di ieu nagara teh teu ngabutuhkeun jelema anu gede bohong maksudna kumaha anjeun datang ka dieu teh nyaeta rek ngalamar gawe sumuhun tah moal ditarima ku kaula nah sabab anjeun jelema nu panggede bohongna di alam dunya Wah. karasa Kurang bohong. mata kula gede wadul oge sia teh kayak ulan sagedap teh ngabohong di mana itu penak di kakara abdi teh sang salira hayang apa bohong maneh sumuhun
ari ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput. Nah salira uninga ka abdi apa maneh telen Iqbal maneh teh cepotnya penyir cepot maneh teh aja gede waduh sia turunan ti bapak sia teh cicing teh kumaha sia teh turunan bener nya ngaran maneh teh cepot di bejaan ku sia padahal ngahebos kana punuk aing ngebejaan mah anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi sia teh aya nu tenar kira-kira nu tenar sia teh duh ampun hampura di negara teu ngabutuhkeun jelema nu gede bohong nuhun lah katampi da abdi ge upami terangkeun abdi alim ngadudungan ka jelema gede bohong kumaha da abdi ge alim upami uninga terangkeun abdi ge ngadudungan ka jami anu gede bohong lah malikeun saha nu gede bohong punten salira ulah ke gede bohong ti mana kaula bohong salira nya nah teu nyaho maka abdi bentanyakeun mun apa maka abdi langsung dicepot dawala langsung anjir edan bisa is cepot teh luar biasa turunan ti bapana aing hampura tadi nambah kaula teh nguji we cepot bulan kaula teh ngadoja mohon abdi teh sanes dikukur bulan jadi anjeun trek digawe di dieu mohon ditarima ku kaula uluh alhamdulillah nuhun maharaja nuhun iraha abdi gajihan gawe ge acan juk menta gaji juk menta gaji alah anjir lamun boga anaknya di kulub wae naon ieu teh menta gaji edang-edang abdi mah ieu mah naon teh sabada teh pamanyer DP bulan gitu abdi teh seueur sametan bulan boga hutang ka saha ka Bang Emok abdi teh kulan nya daek digaji ku kaula 5 juta uluh alhamdulillah teu kudu 5 juta ketang 10 juta beda ka anak bro dawala 10 juta dawala jadi nyanung teh aing ulah nyanung-nyanung cenah kapanggih wae goblok sama 10 juta nyanung lain kapanggih nu ngabejakeun goblok cenah aya nu cuy aya nu sirik neng wayang seuri we nya balik ka imah pasea goblok yang nya wah neng wayang mah bagur lho soleha Satya neng wayang mah aku tidak akan pindah ke lain hati ayeuna kitu sote cicing goblok ngabah eta wae sia tuh abdi teh 10 juta teh sasasi lain saminggu lain sakumaha saumur hirup Allah abi wios pek rek balik pek ulah sia teh kumaha make jeung pek mending ngineu Kang sae kula nuhun sawios abdi mah teh digaji nu penting abdi mah sia tuang we kula nya teu naon ai kitu nama nu penting dahar we sumuhun meapekeun beuteung we abdi mah tah lamun kitu carana cepot dawala abdi wayahna manehnya eta jadi asisten patih kaula wah anjir mah teu seubeuh ku carek aing sidik patih teh meleleng wae ka aing moal teu tunggal teungeuh ka aing dawala nitahna teh ku cokor pasti ka aing teh nuduhkeun daek jadi asisten patih kaula sae pada meulana naon ngabagi-bagi sembako ka masyarakat anu miskin pan abdi miskin gak beli we atuh pan maneh mangke digaji omat kudu amanah maneh saeutik oge anjeun teu meunang nyokot sembako ti dinya
pamitiasa mah lu ngabagikeun anak ulah ieu agan nya dipecat di Karang Taruna teh kitu ye nya main bati wae aing insap goblok teh batina teh tidak kroto nya ngajual kroto ge ka batur mah 2,5 ka aing mah 300 baru kana teh nyaho mun aing eta dikukut wae wayahna pati hanyin ayeuna keur nguriling ka tepi wiring anyar carang ka padesaan sabab ieu nagara ajar Padang ngabogaan moto nyata berbagi dan mengabdi. Oh saya ulah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah serine polisi sataya ambulan yang innalillahi we. Buat teuing ambulan nek domean. Nah, dawa innalillahi malen keur maot wae sia teh. Emangna nyebut innalillahi teh keur maot wae. Innalillahi teh hartina asyati Allah balik deui ka Allah. Pigaweun teh lain bacaeun wungkul. Pagawean urang di mana urang nyaci ka batur cing inget ka Allah balik deui kana jalan Allah cing inget tina nyaci jadi muji. Tah eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain nu maot wae. Bener Kang. Karwaran kahuripan genep salapan itu isuk-isuk minum aqua jadi pinter ke ganeng bro gitu ulah we aing pinter teh teh wayahna patih cing anjeun granit berak lumapat cuk lumaku bagikeun sembako nu ayeuna sabaraha 8.000 sembako bagikeun sae mangga tade ulah cocing hiji oge sae mangga sabaraha 8.000 cenah di teh 8.000 tuh canaon-naon sama murah ngebati 1.000 etang saya mangga yo ini saya ulah ini Pormios bulan hatur nuhun we abdi teh ganti gasik ditampi enggak ditarima abdi teh nya kaula teh nyaah ka anjeun ujug-ujugnya da abdi mah pika nyaheun jalmina ulah mohon abdi mah ngangenin jalmina nya nyebelin tapi ngangenin gitu abdi mah nya bikin rindu nya mangga anjeun geura init kaula geus kesel nempona oh saya kula mangga beus ayo sebelum teh nah hampang leungeun pisan boga lanceuk teh jajak ka lohor kasiron hatur nuhun maharaja mudah-mudahan kasihan salira janten jaminan di yaumil lahir lain kaula nu hade tapi gawe maneh nu alus eueuh jelema nu bageur kabeh ge eueuh ima ku rahmat pitulung pangeran bi qodratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah nah jelema asup ka sawarga teh ku amal maneh lain boga amal teh asup ka sawarga teh lain tapi maneh asup ka sawarga teh jelas dina katerangan ku rahmat jeung pitulung pangeran Gusti Agung permias kulaan lumatak anjeun teh dawala ongko make kopiah tapi tara salat itu panuis ari aya acara we di kopiahna teh nih ke uningat di mana abdi tara salat kumaha sujud na sia kahalangan ku irung kitu oh sumohon kulaan nanyahon ka aing jelema teh naon nya deudeuh teuing astajingan dawala mudah-mudahan anjeun bisa babantu karena perjuangan kaula pikeun neangan nyata satria piningit astrajingan dawala ngabantosan ieu patih dina mangsa ngabagi-bagi sembako ka para fakir miskin jalma nu teu mampu fakir miskin aya nu ceurik wae aya nu sujud wae di pasihan sembako bari murudul doa
sangkan ginulur karahayuan ginajar kasalamatan ye raja itu kaayaanana yang kakara beres 8.000 enggak bagi sembako ini 1.000 deui lo. Alhamdulillah aya mah jadi amanah da we sabrak di dieu lo. Dia nama hate teh geus kemerot teh hayang masak Indomie. Nu batur dahak batur teu meunang dicokot ku urangnya saeutik oge nya. Ari hak batur mah kade diamanatan kudu amanah leuy. Kudu nepi. Hianat teh ngaranna leuh. Jelema munafik teh kitu lamun dibere amanah teh jadi hianat eta jelema nu munafik leuh. Tak dewek mah ayeuna merek diajare leuy. Ngaranna lagi ajar Padang teh euy. Ai ajar teh ajaran ari Padang teh caang leuy. Jadi caang Padang narawangan teh nya mudah-mudahan nyangan kana hate nu poekeun. Jiga pangarsana Bapak Haji Asep Wawan luar biasa leuy. Dicontoheun anu bala leunghar. Laras akang. Dicontoheun jelema aya dalam jelema aya kabeh jiga Pak Haji Asep mah leuy. Jelema miskin teh bakal kajamin kahirupanana sembakona deui. Heeh. Babakti ngabdi leuh luar biasa. Eta kitu hirup di dunya mah nya. Ya, Kang. Jelema mah di dunya mah deuleu ulah ditingali ayeuna tapi tempo prosesna deuleu. Bapak Haji Asep Wawan ayeuna luar biasa pandangan syariat harta kekayaanana bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit nya tapi lamun apa mah perjuanganana kapungkur olo Eri prihatin dipitnah dicaci dimaki digerehan dikemehan ngan syaukur dijawab ku seuri siapa panjeunna mah mere moto kadewek leuy lamun anu pedit bere anu bedang unggahan anu baeud tanya anjeunna mah geus lain naon lain ngajilat dewek mah nya da wawuh ti baheula nyaksian kieu ampura ngontrakna ge dinya 2 ka 3 kapungkur palih dinya 2 ka 3 ngontrakna tuangna ge kadang-kadang menang kadang-kadang teu ngapoe Eri kajelekong mamawa orai mamawa orai kaitu kat maka training tara barang penta ka baturnya ge susah tara barang non teh ngeluh ka baturnya ge susah tapi loba nu mingka nyaah loba nu mingka resep leuy ku tekad oge laku lampah anu bener-bener manjing kana rahmat pitulung numur beng alam pangeran mah teu heseueun asa keyeng tangtu pareng ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya di sahanapeun mumuncangan hiji conto anu patotos keur urang hiji conto anu tuladan keur urang yen hirup teh aktivitas nya hirup teh aktivitas deuleu asa daek urang asa keyeng urang oge manjing keyakinan anu sagemleng-gemlengna ka numur beng alam insyaallah bakal manjing kana rahmat pitulung pangeran anu teu disangka-sangka anu teu diduga-duga asal keyeng istiqomah hartina teu ungut kalinuan teu gedag gaanginan dina kayakinanana dina kaikhlasanana dina karedoanana oge tetep ti kapungkur nyaeta berbagi jeung naon ngabdi konsisten reker aya reker loba tetep konsisten ngabdi berbakti ka sasama hatur nuhun Pak Haji di guruan ku Sim Kuring mudah-mudahan Pak Haji Asep Wawan cing panjang yuswa sehat salamina manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin dina milangkala kahuripan anu ka 35 tahun teu karaos 435 tahun hese capek susah payah pahit ketir geus kalakonan geus kaalaman
baik peuheur kahirupan anu luar biasa. Jaladri anu ngabetrik, omak anu ngadupak, angin puyuh, puting beliung anu ngadupak, alhamdulillah tiasa kaungkulan ku kasobaran jeung ku katawakelanana. Jadi pangdeg-degan ayeuna jadi peconto, contohan urang mere duit teh lain sombong lain. Dina media sosial TKD lain sombong tapi hartina siar keur para jelema-jelema anu beunghar kudu daek mere maweh ka sasama nya kudu daek mere maweh ka sasama da moal ngadak-adak sangsara ku sedekah moal ngadak-adak sangsara ku zakat moal ngadak-adak sangsara ku mere maweh nu aya mah bakana mahan deui pek anu bala leunghar sok cing nyaah ka fakir miskin cing nyaah ka anak yatim dititip-titipkeun pisan ku pangeran eta moal aya kejadian inung maehan budak gara-gara jeung manehna mauhan naon bunuh diri gara-gara digencet ku perekonomian lamun nu bala leunghar kabeh neuleuh kanu karar itu moal aya fakir miskin anu kalaparan moal aya fakir miskin anu kabeungkeut ku hutang moal lamun bener-bener dijalankeun di syariat Islam anu luar biasa nya sabab cek Rasul ge kitu pan panghade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea nuhun Pak Haji tos jadi contoh keur balarea mudah-mudahan contoh nu patotos atuh Pak Haji cing istiqomah insyaallah manjing rahmat sareng pitulung numur beungala alhamdulillah dewek dina saya ceurik da ti baheula keneh ti zaman Abah lagi ngepopiti aya Abah kuat dewek mayang ceurik kagagas nepi ka ayeuna heueuh da Pak Haji Asep bawan jeung Abah teh dalit pisan kapungkur teh teu ceuk paribasana tuang oge sakto sapiring berdua salas ngabesti pisan mudah-mudahan sadayana kahuripan genep salapan di dieu sadayana ditebihkeun tina balai amin diangangkeun tina sagarupa mara bahaya rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore salamina manjing kana rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya dan nu ngahibur teh lain dewek wae nya kabeneran aya bintang tamunya saha wae ka aya Mang Ohang aya Mang Ade Batak sok mangga bade saheula nya bade saheula Mang Ohang heula iya tepuk tangan kanggo Mang Ohang wanci burit surya rek pamit hujan letik karirincik ingkilaban pating koleban isi basi sirajayati mangasa sarep narek datang Allah di barengan ingkilaban ombak letik pating siriwik sisi basi sir jayanti alhamdulillahirabbil alamin aya artis damang artis naona lain naonna damang Mang Ohang alhamdulillah damang ka mana wae atuh Mang Ohang teh kumaha uing weh lain kumaha uing da meureun kudu puguh da urang Sunda mah kitu nya teh non teh basa-basi basa-basi bahasa eta urang mah lain bahasa eta maksudna teh basa-basi Mang Ohang ti mana wae nya atuh mah kudu kamari ti lembur terus tadi tepan naik mobilnya lain masalah eta ieu mah aktivitas Mang Ohang ayeuna teh naon ini kepo atunya iya lain kepo dong kudu apa atuh Mang Ohang nya teh besti dong besti ya iya dong pokokna mah ari uing mah biasa we da uing mah nya sebagai gitu alhamdulillah sebagai kesenian lah oh kesenian cenah Mang Ohang ini jadi pawang buaya leres cenah teh
Ti saha deui wae eta rumor. Teu ieu mah abdi naros mau haler jadi pawang buaya. Teu. Weh. Cek saha. Jadi eta salah. Salah lain. Oh, jadi naon atuh? Lah, Jadi naon ayeuna? Abi mah jadi lieur. Lieur kunaon make jeung lieur aya mangohang. Pemikiran wing. Mikiran naon? Mikiran huntu teu jadi-jadi. Wah eta mah ulah lieur pan mangohang mah pan ya mangohang kantos teh pan eta huntu teu jadi. Mohon. Kantos teh dicobian ngange huntu anjing. Coba heula dicobaan. Pernah make huntu anjing? Dicobaan. Cici kumaha cici kumaha cici? Oh, tenang naon sih, tenang naon ngan tiap ngompol aing jadi kieu. Golah. Eng kabina-bina teuing. Leung tiap ngompol baten bewaduk latam letem. Ih amit-amit ih. Ieu teh alhamdulillah teh diulam ku Bapak Haji. Bapak Haji teh pan asepnya Wawan. Tong ditungtut Bapak Haji Asep Wawan. Naonna? Lain naonna tong ditungtut Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan sareng Ibu Haja Sinta. Bapak Haji. Bapak Haji teh pan Bapak Haji Asep Wawan. Kahuripan genep salapan sareng Ibu Haja Sinta anu karasan dina ieu teh melangkalan 45. Eta geuning apa? Hah? Apa geuning? Tadi pan ngadenge wae tuluy kitu ngadenge. Oh, gitu. Emang orang dionang ka dieu ku Pak Haji. Teuing da teu nyaho we ge datang ka dieu da tadi mah rek diusir. Da uing mah lain kunaon hampura kangge ka Bapak Haji nya wan nya. Hampura aja ieu teh. Hei. Cek aing montong dituntut. Bapak Haji Asep Wawan lain hampura Haji Asep euy. Eta pihnya lah, pihnya. Tah papih mah aman. Nya ayeuna mah pan nya papih nya pun. Pih. Pak. Eta. Naon ka dieu sia? Sok. Hei, Naon? Aisyah ka saha? Eta ieu penonton. Cicing penonton cicing ngajadok sana penonton naon? Goblok. Iya lu hajat tau kan dia Sep ya lu nonton ya Sep ya Bagi wali. suka dari mana Coba eta. ya Allah Eta teh Bapak Haji Asep Wawan belengung cenah teh. sehat ke alhamdulillah sok hah sopan Tah, heeh. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Pak Haji. Alah, nuhun. Siap Pak Haji abdi nang tuh wae kitu. Hati we akang. Haji tuh ari sopan mah tuh. Anu sopan mah. Dicontohin sopan teh kitu. Itu nah hai kana sopan mah pan. Hebat. Nuhun Pak Haji, jajakeun ka Sirot. Geusidik aing mah mun ngahakan nu kieu pasti ieu terata aing. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Jajakeun ka Sirot. Tingali ai jelema sopan santun mah kudu kitu. Hei. Kalah aing nu kieu atuh. Sudah, tuh mana tuh, Sep lah, Sep. Asep tadi ngomong Asep terus Wawan goblok sih teh. Panyau aya ngaranna Haji Asep Wawan. Nya Nah, ngawawan-wawan sih teh goblok. apa haji nanti heula. Teu heula ka mana?
tah ieu sopan ka Nuhun Pak Haji. Aduh. nya aja lembah lembut ka Lemah aing lembut. sia makan goreng patut teh ombong gitu sih teh oblong Pak di dia menang nyentang jelema tuh ulah atuh kurang atuh ya tuh aku tulungin dong tulungin naon tulungin ya cilaka jeung selamat aja mah gumantung kana amal perbuatanana. dah tadi mah teka ciri suante penonton wae juk amak juk total lengan wae Manen atuh pan sidik beda Pak Haji Asep aja batur. pan ciri khas maing make topi wodah Make topi. hah wodah nya Hambura lain nya nya teh. tah gitu Mohon aku maaf. salah teh hah ngaku aku salah mi beres si cepot mi Iya beres. aing nu ngaku dosana si eta keneh nu dibere syukur sia tuh aja hai 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 ayo temes Banget tiga sana capit aja. Alah, kunaon Mang Wang mejerik. kabayang aing dibere jagung bra Saminggu ge mah bayak teh Mang mane euy. heuh tong boreng saminggu dah hese ngagelna ge dah pasti aing menyesan Aing hayang nepo cobaan aing nepo. Cobaan Bung. Sang cobaan teh. Ah Bung cobaan sok kadar jagung. Di luhur. Di luhur. Anjing tapakna beda. Tapakna dekok sabeula. Anjing terata. Terata temo. Geuleuh hurut maneh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. alhamdulillah tuh hampura Alah. Luar biasanya Mang Hangnya. Ada Pak Haji mah jeung sesahagenya kitu loma. loma alhamdulillah Loma Pak Haji mah nya udah kabeh ge seniman mah tuh di dieu ngimpungna leu. ah Di mana-mana se-Jawa Barat ngimpungna di dieu leu. iya di eta mah ngan oh cenah pajarkeun teh loba nu nyarekan ka uing mah Nah, mah kalau banjarekan. di antara barudakna anu tara pisan ngelol mah uing Man Mang Hang menuju sibuk atuh daun ge apa. tapi hampura nyepinya oh lain kunaon lain tamelar ka dieu teh da anger da datang ka dieu anger dicarekan aing mah Oh, tapi nyarekan Pak Haji mah tina kanyaan. aing mah bagian ditampilin ka dieu teh aing mah Ye, mending ditampilin ku Pak Haji Asep daripada ku bangsa teh. nya bener tepan hiburan teh kamari ge loba naon lobanya Oh, kamari mah loba artis lo bertabur bintang. oh nih Aya Charlie Van Houten. Aya Mang Sule. Aya Mang Dul Sumbang. Sumbang Oh. Aya Yayan Jajatan. Jatika Oh, nyata Jatika. Aya Iting. Apa mana Iting? Oh. Iting naon makhluk naon eta aduh Iting teh artis belegung sih teh oh makhluk. si Iting Oh. baheula keur pirana si eta Lagu naon? teuing eta eta cek eta teh cek asisten eta di mana ganeng si teh diganggu wae Oh. nyen konten Bertabur bintang aya Ade Astrid. Ade Astrid Ade Astridnya Oh. Ade Astrid itu mana Wah, mana itu apa? Gerengseng. Oh. balik Aslina aya Ade Astrid. wow Bener. bener Asli teh goblok.
siapa aya dalang gober dalang edan rame yo naon urang geusan yuk nah ganti deui ku dalang edan ulah tuh diganti di dalang edan hancur ye gebog aing meureun teh hancur mah dalang edan eta mah sok kudueungeun kusungut gebog teh dihakanan teuing si eta kumaha kamari mah jelema dihakan aduh aing kuayang ngilungi ga Kang uing da marukana bisi sangka lain penyanyi uing teh orang pada nyanyi pada nyanyi nyanyi tuh oh iya dong oke siap oke siap di ngeus teh oke tuh make eta nu sigasi itu tuh tah sigasi eta tah saha si eta teh inilah si gasian eta teh kamari MC inilah MC tukang inilah kumaha sih teh oh eta si raja ningono gini loh gitu heuh teh MC ngaranna teh so protokol bejakeun urang ada Astrid anjir ada Astrid ka ramueuk kieu teh dangdan ada Astrid mah awewe sih teh jeung geulis jeung naon aduh ampun hekeun bae itu justru sacan dikutuk oh baheula mah juga ada Astrid ada Astrid geus dihuisan ada Astrid koropok aduh ada Astrid kagak bonduk lagu naon ada Astrid lagu naon ya atuh anu keur viral oh keur viral lagu naon anu keur viral atuh meh rada viral tapi lagu heula naon anu ti haji tu marah-marah teh ngeuning ti haji romare-mah sia mah ngomong teu jelas teh haji romare-mah marah-marah oh haji Roma Irama lagu naon eta nu ulah eta nanya ulah naon sih teh ulah eta si eta ning oyo teh ning oyo gala si teh ulah Oke, kita tampilin. Kurang tampilin di situ kegeleun. Kita tampilkan artis berikut ini, yaitu Ade Astrid. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pariwara berikut ini. Iklan. Sapatu sagala kenca. Sapatu segala kenca. Sapatu segala kenca dijamin moal aya katuhuna. Iklan naon? Halus sepatu segala kenca. Si anjing. Kabayang digigireun sepatu segala katuhu. Jadi beli sepatu teh 2 toko anjing. Oke, ya itulah pariwara yang luar biasa. Kalau Anda memerlukan sepatu segala kenca, lihat di TikTok Mami Sinta. Oke. Mungkin para pendengar radionya. Oke, di kita kembali lagi ke studio dari radio Bedil Angin Ces. Yang dijomantarakan langsung dari Curug Candung. Saya penyiar yaitu Cepot Subroto. Untuk pendengar-pendengar semuanya dalam sekarang ini malam Minggu, malam yang panjang. Jadi goblok jadi kayak banget. Oke, kita putarkan lagu berikutnya yaitu dari Ade Astrid dengan lagu Gala-Gala. Oke, tapi sebelumnya ada pariwara berikut ini. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, susu saya peot sabelah. Kade si Astrid, di mana ya susu peot sabelah? Kayak aing kapan kita iklan. Terus
urusan rek melina si supir sebelah. Aturan brigala aturan. Naon malah susu saya nanti hang bendera. Ye, susu bendera lain tihang bendera. Oh, bener. Sok, bener. Ayo susu nyangsang di tihang bendera. Tiada kemilau seindah saji. Oh, rambut. Telah gugur pahlawanku. Punten. Sekedap ieu teh ada astral. Si teh make jika nu gugur si teh. Eta teh iklan sansi lagi nyawa goblok. Kaburu kaoparkeun. Oh, kaoparkeun nya kana lagu lain. Oke. Yang udah iklan wae cenah batur teh batur hayang ada lagu si iklan wae. Oke, mungkin pada pendengar semuanya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dina acara di Radio Bedil Angin Ces, yaitu dalam acara berpacu dalam melodi. Kita tampilkan yaitu kita putar lagam berikutnya dari Adi Astrid yaitu Gala-Gala. Tapi barusan ada yang mau sponsor, ikut. Silakan sponsor yang berikut ini. Astana Motor, bengkel motor caket Astana. Bilih para wargi sadaya merjogikeun barang-barang Astana. Peryogi padung, menyan bodas, menyan hidung, kamper, kain kapan, jeung aya nu istimewa. Naon? Mayit cadangan. Dia goblok. Apa sia teh nu diiklankeun teh motor. Sia jauh-jauh jadi kana peralatan Astana. Tukang motor meureunna di Astana. Kumaha sih? Ya aing mah ya keun eta mah. Aing anu teu ngarti maka jeung aya mayit cadangan. Peryogi Aing mah mayit cadangan. bilih mayitna bade kahampangan di cadangan. Oke. Setelah iklan pika keungeun yaitu mayit cadangan, kita tampilkan yaitu mungkin sudah tidak sabar lagi lah, pastilah itu mah. Para pendengar semuanya kita tampilkan artis yang sudah memang luar biasa ini. Siapakah itu? Aku tuh juga tidak tahu siapa. Siapa ayo siapa? Itulah Ade Londok, Ade Artin dengan lagu Gala-Galanya. Bener. Aduh, alhamdulillah. Hei, Ade, kalau mau briefing sebelumnya Ade. Enggak, benar. Saya teringat, iya dia langsung hehehe. Kok Ade begitu? Iya kan? Kalau mau briefing Ade, Iya. sebelumnya dong. Iya. Saya teringat. Poho. Pada enggak bener, enggak apa-apa. Kan saya kan ada Astrid. Oh iya silakan. Oke, saya tadi makan cuma seorang. Betul. Saya cuma pengen semuanya. Oh semuanya. Dari KB. Punten kasadana panayakan pege hati luna. Sadayana nyunkeun kompak. Ya, saya. Kompak hehehe nah. Oke. Puntennya Ade Astridnya. Ade Astrid teh. Ade Astrid teh goreng, saya teh goblok digoreng beungeut teh. Ade Astrid Heru kan. Heru masyarakat goblok gitu. Papi Heru gitu. Oke, Ade Astrid, kita putar kembali lagu Ade Astrid. Oke.
Rohman kunaon sia marah-marah iya lo bateuing atuh mah nya hehehe no lo bateuing kuduna sakumaha sia teh hehehe sakitu atuh na teh ngabejaan tadi sia nya punten Pak da ieu jaman kayak gitu sok suka teh ngarti ieu Jumanta sok terus ada Astrid pun jadi Rido ada Astrid gak hancur gitu sih teh. Sok. Oke. Beres, sukses deh. Nah jadi kianya. Aduh. Bagus kan, bagusan, sesuai dengan permintaan. Tapi asa alasan mah asa sakituna eta sakitun kenaan, percaya sakituan. Kita apaan sahur ade jajang kedah kitu. Ada asri. Aing saha we kumaha. maksudnya etana sih sakitun tong disebutkan geus we ngomong atuna lain ngomong Wawan lain bahagia siapa Wawan Karnawan sih Wawan Karnawannya lain naon jadi bawa deui sabaran sin dibawa deui sabaran ulah Wawan Wiwin atuh ulah kan maneh inung budak sok kumaha hah geus we atuh lain tadi sok promlah Gimana adek konter? Tukang pulsa itu mah dijelekong. Gimana adek? Meni hese ngarek ngahibur oge meni riweuh. Apaan ieu teh sesuai dengan permintaan lain riweuh. Geus kala, bieu berarti panayagan teu ngarti. Teu ngarti kumaha? Ngarti keneh penonton cek aing mah. Aya penonton? Geus suk uing mah punten nya ieu nyungkeun bantosanana ka penonton. Mana tuh bade nyumbang mana bantosan ge mangohang. Bade ngabangun masjid. Sanes. Oh lain. Urang sasarengannya. Hehehe aku penonton we nya. Oke. Siap. Hehehe. Sakali. Oke. Oke. Tua Bangka. Tuaga, pat. Lain tua Bangka, goblok. Asik. Kompak deh. Kompak. Sok rek ngamek naon kan ulah lajo. Kalau itu sebenarnya salah sih aing teu ngarti. Nu salah mah maneh. Nah, huntu beak. Mah kelar lagu ye. Lah tuh ganti laguna lu eta tuh. Masuk atuh tong lagu. Ganti laguna lu itu bener. Sok gua. Dangdut atuh. Dangdut. Dangdut mah tukar sempurang atuh. Sok buru Mansur. Hei, ade. Banyak dangdut teh ade deui teh beda berengarana.
Nek ada Astrid deui. Saweh itu nanti bes si Iting wes Iting. Oh, Iting, bener Iting penyanyi dangdut bener. Penyanyi dangdut Iting. Hah? Lagu naon? Nanya. Hah? Datang untuk pergi. Datang untuk anjir karesep aing mah. Lagu sedih teh. Oke, kita tampilkan artis berikutnya yaitu Iting Suriting dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah di sini ya. Selamat malam semuanya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih. Heh, kunci Inggris. Kali si teh. Kunci Inggris. Si teh kumaha lagu teh datang balik deui. Sakali deui. Oke, kita tampilkan artis berikutnya yaitu Iting Suriting dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya orang Curug Candung semuanya. Terima kasih ya udah ada di sini ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Aduh. Heh, kadal meteng. Si teh artis teh kumaha si teh datang balik deui datang istri ka lain. Sok sakali deui geura sok. Hayo aing Buru. ngemsian capek ngemsian teh. Oke, kita tampilkan artis berikutnya yaitu Iting Kepiting dengan lagu yaitu Datang untuk Pergi. Pek yang goblok ya we. Laguna datang untuk pergi nya. Oh. Tingalikeun. Datang untuk pergi. Kumaha eta? Heh, tempe kering. Aduh. Sia teh nyanyi beleguk lain datang balik deui. Heuh nyaho laguna mana ngareuneuhan eta. Ngareunahun. Ngareuneuhan si teh. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang lalu kau sakiti. Hae hae. Lain naon aing mah. Lain beungeut teh jiga bayawak aja. Bau 12. Allahu Akbar. Ah, sudah nyanyi wae lieur aing ah. Alah. Hah? Sit naon? Oh, ya ada bat. Oh, poho aya ada bataknya euy. Karunya. Sok. Tong kagok penting ieu meni jam genep aing ngawayang padu teuing. Halo. Libur Kang. Sok, pade batak, pade kaweuh, punten. Bawa etana bawa. Keamanan, punten. Heeh, bae. Amankeun sok, mangga. Jalan, bentar. Pasien jalan. Sok aja. Sok, Mang Ade pasien jalan san. Punten. Garotong atuh garotong. Sekedap. Ulang halalangan. Mang Ade pasien jalan jeung pasien obat. Lain si Ohang ngisinkeun. Ngisinkeun. Ini teh wayang goplek. Golek. Ya, lagunya lagu dangdut. Heeh. Lagu ayeuna si Abang sebelum mengundurkan diri dari Ade Batak, margi abdi umur-umuran kamarina abdi sareng Ade Astrid, abdi usir di luhur panggung. Nah, Dumeh laguna lagu Salendro Wungkul cenah, jadi sok ebat cenah. Numawi ka Teh Ade, ayeuna abdi bade mengundurkan diri, lebih baik abdi mau pindah ke mana? Pindah cai pindah tampian itu sebagai seniman. Oh, ulah gitu atuh jadi seniman. Oh enggak. Aku mau mengundurkan diri jadi seniman, engke bade ngadamel seratna heula nya. Serat dan mengundurkan diri mahnya ya wayang golek aya dangdutan. Teu terido sia. Oh, jadi wayang golek mah teu menang aya dangdut. Enggak boleh. Jadi kuduna make naon? Lamun jadi seniman babakalan leutik. Heeh. Teu kudu riweuh. Oh. Bakal naon teh? Tema lain. Tema aduh.
Oh, mokel eta. Oh. Ieu teh. Aya saya bawa duit di keluar teh kieu nya na. Ge piduiteun ieu. Oh, duiteun. Eta ge lamun kapake. Tenang Pak Haji, tenang Pak Haji. Aduh. Piduiteun di teh kada teu. Benten tuh karunya singku. Oh. Cinghang bantuan Tuhan mana teh karunya. Tuh. Oh. Sieun kacolok tuh sih. Hei kalaka Abuskeun ieu, abuskeun. Tuh. Oh. Tadi Apa? Berarti bener euy, dangdana ge di dieu tuh. Oh. Deui roti mah keneh dangdana geus direncanakeun. Geus nyiapkeun gimmick ti mah nya tuh. Pak punten Pak, eta jatuh satu Pak. Aduh kumis murat balak puteng. Ieu dalang ieu teu berkesenian ieu. Masa ada kumis di tarang? Kieu hang. Jadi batak. Pan maneh teh geus pake eta jadi Cina, jadi Batak deui kumaha sih teh? Eta kumisna. Poe mah angkat jadi Cina namanya. Lamun lagu ulah jauh tina lagu Sunda. Sia. yang masa kira beri wae ngak. Tah gayem sekalian. Lagu awe mah laguna resepna cangkuri Oh cangkurileung. Cangkurilek. Cangkurileung. Cangkurilek upami di negara urang mah. Aya manuk cangku nuju rarilek we gitu ya. Atawa tili upami lagu Sunda mah tili kombinasi. Tilil. Tilil. Kudu komplit. Komplit. Oh, cisok lagu tilil. Tili mah sinema nganggo ya nonte interval. Oh interval. Interval teh sareng internet anu bentenna. Benten sekedik. Oh benten sekedik. Benten sekedik. Internet. Internet mah make setrung. Mau naik interval? Internet mah nganggo teklit. Oh teklit. Teklit. Terpal atuh teh mah. Oh. Terpal teh mah sok. Laguna tili. Tilih dong jelas. Mangke gamelang. Mangke gamelang. Kasurupan. Surupan teh mangke kasurupan. Urang jadi ngahormat ka kesenian Sunda atuh. Tili. Wah, hebat. Keprogola tuh. Tili Papa Haji Asep Wawang. Tuh, jelas. Jelas. Tili Mami Sinta. Bener. Tili urang Curug Candung. Iya. Tili dong celentong sae asa jantung kuring di udah pangkung. Aduh asup ka kolong. Aduh di udah pangkung. Toke celak. Oh deui. Aduh. Aing teh jeung watir jeung naon. Ya, sanes tokeclak. Tokeclak manu gelo goblok. Aduh. Oi salah aduh hampura. Tokeclak. Oh salah. Karek diajar matak Bapak Haji Asep Wawang mah Curug Candung lamun nangap artis teh ti luar negeri jeung dalam negeri tah we ti luar negeri. Alah. Allahu lumayan segitu gaya toke celak. Tadi aya lagu anu ku tukang alok kakuh Bandung. Kangkung. Nah, itu tukang alok sanes preman. Lamun preman mah pasti lain kangkung Bandung. Kangkung naon? Nguknak ngudnap. Nah, nguknak. Balikeun. Oh, dibalikeun jadi kangkung Bandung. Jisok balikeun. Nguknak ngudnap. Nguknak. Lamun preman 70. Nguknak. Otak mah dibalik mah. Oi. Aduh.
Aduh, aku mengiring bingawai ke Bapak Haji Asep Wawang. Oh, bahasa Cina tuh. Ku soang jelaskeun. Sok teh da pelawak. 有胜手，我胜茶有胜。 Pangeka Bapak Haji Asep Wawan atur nuhun kana pangulemna. 古本可是修胜者。 Dina acara ulang tahun kauripan genep salapan. 我胜ngaji sin 35. Hatur nuhun. 35 setelah hatur nuhun. 3.500.000. 35 mah bahasa urang keneh. Oh. Cepet gocap. Benar sok. Kan mana penting bahasa Cina sih mah. Penting bahasa Cina. Cepet gocap teh sih, penting 35 sok terus. 97是我这cepet gocap. Kahurika. Kahuripan. Genep salapan hatur nuhun kana. Genep salapan bahasa Cina na. Manya cepet gocap deui goblok teh. Oh, genep salapan. Ku benci sesuatu. Mana mah kurang cerdas ini mah. Ngomong naon. Kurang cerdas mana mah langku sing sieu eta teh. Alhamdulillah yen wengi inya. Oh alhamdulillah. Hiu seng wo tu sia. Alhamdulillah. Masa sih teh? Nisok. Wai bahasa Cina ulah make bahasa Arab alhamdulillah wuku atuh. Oh kan itu na. Hiu seng wo seng ya. Hatur nuhun kangge kasadayana nu aya di patempatan. Bawa seng hiu. Atos dina hadiran dina wayang golek. Kumargi kitu sim kuring ya. Atos di pasihan tuang sarang sate. Oh, apa gegeberang. Sarang sate. Sate Ya, kaciri ohang si betara lojo calung si goblok. Iya teh bodoh tahu genep salapang. Teu nyaho teu ningali be. Teu nyaho jak. Batak tingali heula geus sok kokotna. Kieu beung gesang wo tong teh. Oh, Bang. Cos reng sate. Hau buat sing sieu. Kieu ju mau jauh selo. Atos parantos di pasian eta mawok kitu Bang. Malin maksudna papan ya. Lain Olah kitu, Pak. Bapak bapak mana? Mare Kelak aya amankeun ieu lah. Aduh, Antong. Si Antong apa gitu? Aduh, alhamdulillah. Aku itu mah jadi lagu teh lagu Sunda, ulah Lagu Sunda sok. datang untuk pergi terus. Lagu apa tadi tema teh? Lagu sok. Gagala, lagu Gagala. Apa itu Gagala? Mang Wawan, duh. Siap mang si teh. Cek aing oge. Omongan sia mah. Apa nu mah di Cina? Oe mah Tionghoa. Oh sahijieun Mang Wawan ka aing. Rek merek teh jadi aing. Aduh. Mang Wawan cenah. Isi jam Mang Wawan kolot-kolot goblok. Aduh. Kalau sekedap ngarasa sekedap. Aduh hatur nuhun. Aduh, Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji teh baget-baget Nyanyi atuh bari atur nyanyi. Oh, simpowan sayang ke. Selamat. Kuasa jasek wow. Apung sosial asyang asek wow. Masih mereka istri nama Mami Cynthia. Oh, Cynthia. Kamsia. Naon sih teh? Itu wajib asik wawai kadiri kuri ditami hau umami sintau mane ningali mami aduh mami thank you mami pakai bahasa Inggris kan mami apa Nyanyi. Jadi Inggris. mami Sintiau. sama tahu aduh mami Sintiau sok enga seep keuya
Enak deui lamun seeknya deui. Insyaallah apa Haji Asep wow. Eta teh caroge nama Misintau. Ari dalangna saha dalangna? Dalangna Haji Dauda Sunariau. Aseu Sunariau. Ari nu nyanyi saha nu nyanyi? Anu nyanyi namanya. Teu maneh? Oh ade Batawa. Ayeuna aduh nuhwe ami cintai. Ganti jadi ade setrui. Saya dari ketua ngomong Aduh, mami cinta, mami hatur nuhun mami. Kamu cerat ya. Ari mami yo, mami mah Goblok si Anton. Anton goblok si teh. Jangan gitu si teh. Lain doakeun si teh. Ade setrui. Mane dipegaskeun ku aing di jalan. Aduh sia. Pak Haji, aduh hatur nuhun. Terakhir Pak Haji, aduh Bapak Haji Asep. Wow. Ayang ciao. Nah gitu atuh. Mami Sintau. Kamana mah hiji we? Oh, Jawab. Kemana mah hiji mah jelas. Kemander mah jelas. Langsung mana? Mami Sintau. Sia lagu Cina sia. Cinta laut. Kakuan heulau. Kakuan heulau. Kudu disumput kau. Kabudayaan kesenian abu. Alang siang ngan hanya kamanena unggal poe di tatarannya lapor kuda bangaci bukan sirai Cek dung tukang musik nak. Cek Ceo ka tukang orkes. Neo tukang orkes. Neo Allah. Tetet. Lihat makin jauh siang saya wang saya Teo. Tukang melodi. Teo. Melodi ini. Teo. apa cincau hajab cai Cek duk tukang drum. Cek duk tukang drum. hajab cai Tet mami enak deui. Mami enak deui. Aisyah jauh nyenak deui we. Itu naon? Mane mah da alus pangaruhan deui burukeun. Alah. Oh, sini sangedeung. Aduh sukses jadi tukang kecil cicing sia. Sia mah teu di mana puak pauk we. Tah siga oe tara puak pauk mah tak utuh we sakieu we mah. Utuh cenah. Sakieu nanti alikeun. Ai tadi anu disebutkeun? Eta mah biasa. Biasa upeti oe. Oke oe di ditu bari ka diadukeun ku Pak Haji. Oh. Eta anu dina ieu keur meuri mesin lain. Wayang putanya. Mesin pelet. Ieu teh dalang teh ieu pisan. Oe mah. Mane teh kuduna mah tadi teh ngajawab lamun ceuk dalang teh. Wah. Mauhan cenah jadi pawang buaya. Wah, henteu Pak abdi mah liren pawang buaya mah sok maotna ku buaya. Oh, nya tuh. Nya. Wah. Pawang buaya mah. Pawang orai. Pawang orai ku orai dipacok. Oh, diocok udah pacok orai. Dipacok orai. Oh gitu. Babaturan we kamari. Oh, Tukang cikopi. mautna? Dikocekeun mau we. Aslina situ. ya atuh jelema dikocekeun nyaho maot atuh Eta dalang pasti Lamun aya. tukang susu, Tukang susu Oh. diperes maut. Di dalang. kirang greget. Oh, Kirang greget. oh
awet teh gas parantos kolo kamari teh nya. Heeh. Parantos kolo isin awet teh dengan pagawean kaditu teu diterima. Awet teh terus sis dihanapeun tang kamahoni. Aya tukang cuanki. Terus ngadaha we cuanki. Terus Ngan dina mahoni aya babacaan. naon? Diterima pagawe Pagawe naon teh? untuk di kebun binatang. Oh, jadi naon? Wah, urang ini kali itu ke kebun binatang. Hah? Datang itu cinta abdi bade didamel di kebun binatang. Mohon cenah pa mangga ditampi ku abdi. Enjing bade aya demonstrasi lutung kasarung. Terus Bapak jadi naon? Jadi lutung. Bapak Make kostum lutung. kok kesutung? Sukses. Gagalacangan abdi dina suhunan kapake. Oh, kapake? Kapake. Ulah abdi mah teu percaya, Bapak kapake? Teu atuh percaya. Sancana Bapak ditengkas ku bangsa. Nah, gagalacangan abdi, wah eta kebun binatang atuheun. Terus? Atus pagi kami Pak, nuhun ponang Bapak saya lah gagalacangan aya urang hayang kapuji pan sifatna. Woi ngagajang deui gebrus ka kadang maung. Terus kumaha tuh? Ngadeg-deg atuh. Padek-dek. Wah aing dihakeun maung kitu teh. Terus? Gebrus ka kadang maung. Eta mah maung tina kandangna legeday. Lagedai mah kitu sia teh atuh. Kodomang. Lagedai cenah tuh. Si maung teh hataina maungna bikang ngan badag gitu. Lalegedayan si maungna teh. Terus? Ulang ngadeg-deg teh bari ngesang. Aduh aya bandihakan cintu ku abdi. Aduh maung kumaha ku bieu. Eta maung kana ceuli bari ngaletak. Naon? Ngaharewos. Kumaha cenah? Tong sieunnya da abdi ge mah maungan. Pakai kostum. Pakai kostum. Aduh, alah. Tong sieun. Aing hanas tegang ngadengkeunana si teh. Ih, tong boron nu ngadengkeun buat urang ge ngadengkeun asal mah etang mau ngaletak kana Puntennya da abdi ge ngake kostum. ngaletak kang tong sieunnya da abdi ge ngao kostum. Padahal sami. Aduh eta si maung brahi abdi teh. Tak ke kebun binatang teh. Daya deui orai naon atuh abdi kostum orai nawar abdi mah. Aya cenah pami ieu mah. Bisi mana eudeuh tuh jadi king cobra mana tuh. Banyak king cobra teh wahuntuan teh. Alah nuhun Mang Ade. Nuhun Mang Ohang luar biasa. Alhamdulillah. Maka doakeun atuh doakeun Pak Haji Asep Wawan. Pak Haji sehatnya Pak Haji. Pak Haji. Terasa, aduh alhamdulillah hidup bisa hidup nama kaul sakit. Si Anton. Si Anton si lamun maneh urang marek ngalaman dipake ku Persib sia teh aja gantina Adega Silpa mana teh. Adega Silpa. Ngan urangna kaburu kieu matak di dalam dosanana berobat terus ka Kaburu naon? setrak. Stroke. Lain stroke. Setruk manuk katuhu ieu mah kenca. Jadi ngaca mah? Strak. Ya. Ku Pak Haji eta ge diobatan teh ditojos teu geuting obat naon da meuli mararahal Pak Haji mah. Pak Haji cenah mana ieu mah 210 cenah obat mah. Ayeuna darahna cenah. Ya aduh gula darahna 240. Nah da kamari tawis ku abdi teh 175 teu masikeun. Aduh teh goblok. Hayo we. Alah non ah. Kaprok ka Mang Ohang cara Mang Ade. Mohon. Pajangkeun heula konde. Sok papa heula payang. Payang sok. Aya geus nabeud di garotong. Pak bantu dalang. Itu dalang tuh. Karunya dalang. Bantu. Neng wayang tak ieu dalang jahat mah dalang teh. Manya abdi digusur. Aduh. Ieu leuwih jahat ti dalang gober ieu mah. Alah, atur nuhun ah. Jang. Bedoana ya dewek rek bagi-bagikeun di sembakonya. Mudah-mudahan ya halangan rintangan deui ya.